nih ngagedean naonana mamasna pandi sunatan ngagedean mamasna teh nah da jelema ngagedean sia naonan teh mun dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kendangna asli ti meeting ngiga pongawa nepi ka satriaan nepi ka ngiga dorna kulantere kenangna ge leutik abong wujudna leutik sia mah nah menang lain teu meunang belegug coba eta sora deui ai batur aya kreasi anyar teh meuni ulah aya kamajuan ai batur aya kreasi inovasi nu alanyar teh bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere hungkul eta teh luar tina tetekon wah ngagugu wae tetekon naon urang teh kudu kolaborasi peningkatan ayo nama zaman kolaborasi manehna ngomong luar tina cecekon napa heula aya sound system eueuh memran ge bae dieu patomerak ge bae dieu apan sekolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi ulah ngigelan calung wae atuh ngigelan zaman sakali-kali lain eta ai kana seni resepsi mah hayang jadi naon cita-cita maneh hayang jadi dalang hayang beunghar tina ngadalang ini
hayang eueuh nu ngelehkeun ai sinena hayang make nunung ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sorak kitu da ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorakna ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorakna leutik kumaha aing we atuh anu penting mah payu ngartieun jelemana nah sia teh beunang ngageblek sora wayang apaan aing nu kaul mah teu bisa digentian ku nu sejen aya budak sunatan aya bapana nu kaul sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring eta budak teu cager disunatanana da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh teu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh lain bareuh ku panyakit lain pan umur 3 tahun disunatanana heeh tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh si goblok teh pan aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh dijabah pangeran mamurah asih dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana manjangan lain suku nu mondokan goblok deh aduh ampun lain ai maneh teh bener teh cita-cita yang jadi dalang ge oh bereto itu loba panggilan ke maneh minang dipanggil ke kantor polisi aing ngadalang lain masih mau ke radio oh ampun kudu mode kieu cek raja teh ya pati ka dieu kahareup tah sorana kitu tuluy patina teh pauleun pan beda si sok maneh hahaha pati ka dieu kahareup kaulah nun Gusti aya pikir saeunaon tuh da ngageblek bae atuh nu penting mah loba we nu manggil ka aing sing sok sia kumaha ngadalang ieu caritana naon lalakon Bang Narayana teuh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun nah Bang naon tadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca mah itu kumaha aing we lah ai Bang Narayana teh naon eta teh Bang Narayana teh panudewana teh keur ngora kresna keur ngora goblok mah da aing mah hayang panu teh ka Citra Yuda teh lanceuk teh coba ai Citra Yuda teh dulu na Roy Martin ampun Dede teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anak king saha teh Arimi teh Ratu Pringgandani naon teh sada nu gering Gatot Kaca anjing nengke kunaon atuh oh sok tong ambek goblok atuh sia teh aya dalang gede ambek atuh gede-gede ambek diburu hanteu aing mah
Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bager wayahna mualami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka ciater ibu teh kaya. Banyak goblok dina zaman arimi aya ciater. Ah, saya tidak. Baheula ayeuna wae ciater teh baheula ge aya ciater. Naon ciater teh? Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di ciater heula. Starter anjing nu kitu mah. Ya. Aya naon deui ibu mah ciater teh. Aduh, kasep ibu teh sabenerna mah ararate dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. Saha tah? Purbakesa teh. Purbakesa teh adina arimi. Gitu. Acok. Ai kupingan teh bade ka teater. Bener Purbakesa. Coba nepi ka ngageblek gitu. Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh, wah, aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup. Aceuk. Da geus tengah peuting ieu. Tobat. Duh. Aduh, tobat teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Harimi aing mawa belut. Bisi rek nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing we anjing atuh saja. Tobat. Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu lalawara. Ieu teh arimi mimitina bedrip arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Goblok. Tobat deui. Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea rayi kaula nuhun aceuk. Coba Arjuna, Bima, Gatotkaca, Purbakesa, Arimi, sagageblek sorana kitu. Kakang Semar ka dieu, Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning. Aduh, geuning si cepot ka dieu, Kakang Semar. Jang kahareup deuleu jang. Saha teh? Semar anjing nengekeun. Waduh. Aduh. Hei, salalakur euy. Saha teh? Si cepot anjing nengekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala ka dieu dawala. Alah, aya naon ah? Nah saha teh? Dawala. Garing ka dieu garing. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Si Gareng. Coba. Aduh, coba teh Gareng eta teh naon menerangak gak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas ronge si madu. Coba. Nya rame. Henteu, goblok teh rame teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak hajatna nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Iya. Maneh minangkan hajatnya. Hapunten da nembe dipanyer 2 juta abdi teh. Bade gabantuin sesana. Da ngawayangna gitu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayakan wayahna we, panayakan dihiras deui wae.
Aduh, ampun. Aya bahan kira-kira tak orang. Duh. Ya, aya bahan cilaka saya jadi